Akidah uluhiyah sadayana aya 41 sifat. Sakumaha anu tos dijelaskeun, akidah teh dina pelajaran tauhid ayat 3. Aya sabaraha akidah teh? 3. Ayat 3. Hiji akidah uluhiyah anu hartosna akidah uluhiyah teh nyaeta akidah anu bertalian sareng sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan, sifat Allah. Ari sifat-sifat Allah aya anu wajib, aya anu mustahil, aya sifat nu mustahil, aya sifat anu wenang. Sifat nu wajib di Allah aya 20. Sifat anu muhal di Allah, nu mustahil di Allah aya 20. Sifat nu wenang di Allah aya hiji. 20 tambah 20 40 tambah hiji 40 hiji. Janten akidah uluhiyah, akidah anu bertalian jeung sifat-sifat Allah aya 40 hiji sifat. Tah ieu akidah uluhiyah anu sadayana aya 40 hiji sifat eta teh dikumpulkeun atanapi terkandung dina kalimah la ilaha illallah. Nu hartosna jalma anu nekatkeun nu hartosna la ilaha illallah nyaeta deui pangeran kajaba Gusti Allah. Tah Gusti Allah nu mana nu jadi pangeran teh? Gusti Allah nu ngagaduhan sifat nu wajib 20, Gusti Allah nu ngagaduhan sifat nu mustahil. Jadi sifat nu mustahil aya 20. Teras Gusti Allah nu ngagaduhan sifat nu wenang ngeun hiji. Tah eta Allah nu eta. Metak sadayana akidah uluhiyah dikumpulkeun dina la ilaha illallah. Ayeuna jalma anu nekadkeun kana akidah uluhiyah maka bakal sah imanna. Sah naonana imanna jeung bakal diganjar ku nekadkeunana. Misalna aya jalmi eta jalmi teh nekadkeun bahwa Allah wajib kasifatan ku sifat nu 20, bahwa Allah wajib bahwa Allah mustahil kasifatan ku sifat nu 20, bahwa Allah wenang kasifatan ku hiji sifat, maka eta jalmi sah imana jeung bakal menang pahala atawa ganjaran. Sabalikna upami aya jalmi teu nekadkeun kana ayana akidah uluhiyah, baik itu teu nekadkeun sadayana atawa teu nekadkeun sawarehna. Sawareh ditekadkeun ku manehanana teh. Ari sawarehna deui teu ditekadkeun tetep walaupun sawareh nu teu ditekadkeunana maka teu sah eta imanna si jalma teh. Bakal eta jalma di akhirat bakal disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Misalna aya jalma eta jalma teh teu nekadkeun kana ayana sifat nu wajib di Allah anu 20, teu percayaeun kana wujud kidambako teh. Atawa eta jalma teh pokona mah akidah uluhiyah kabeh teu dipercaya ku eta jalma, eueuh lah Allah mah. Teu sah iman eta si jalma, teu sah.